Aduh, ampun ya. Poe ayeuna ya. Palakon aing keur ngabersihan kebon, ngabersihan makam. Kayak ngopi lah rese ya. Nelpon ke tetangga, tuh diangkat. Nelpon ke imah komo, tuh diangkat. Iya tukang warung, tukang warung. Besok biasa diantarkan kopi teh ke sawah ke kebon. Tuh diangkat. Ke grup nu ngangkat, nu maca. Ay, pengen man me aku ayo. Kalau kembung beteng ngebuluk-buk. Kayak ngopi aing setting ieu poe ayeuna. Ampun teh, ieu he kumaha deui ieu jama. Manja kabeh telepon parae. Oh, bener-bener ieu mah. Siga nama itu can maradang jama teh. Perih kana beteng, teu fokus kana pikiran. Can madang, madak madang heula. Madang nyane. Cek aing madang ka bener madang.